ya encan sebeuh keneh bae hayang boga sertifikat kiai. Ayo ku sial teruskeun. Emangna masyarakat bisa dibeli ku sertifikat? Teu bisa masyarakat mah lamun neuleuh udeng-udengna gede. Jubahna ngambai ka handap ngeleuwihan ti suku 2 meter. Wah, sorbana ngambai ka handap. Wah, ieu kiai. Waduh, barang diondang teh make DP. Wah, ieu palsu ya kiai. Palsu ieu. Tak karek diondang make DP bae geus palsu. La ilaha illallah. Terakhir dina jurumiyah nyaritakeun bab makhfudat. Pertama marfu'at, kedua mansubat, katilu makhfudat. Beres eta bisa maca kitab, asal geus bisa maca kitab jadi kiai ceramah. Asal ceramah menang berkat. Kabeli apansa. Mentak harayan mondok ngaji bari sekolah supaya engke bisa ceramah kabelah ditunda kabeli apansa. Jeung deui belah ditunda pisan mah hayang jadi MUI. Lumayan caknya sakanaraka-narakaeun. Kos kitulah tujuan-tujuan nu balalangkrut. Jelema-jelema anu mikirkeun sakadar duniawi. Akhirat eta eueuh di jero hatena sakadar kanikmatan jeung kalazatan dunia. Pake hayang bagus, dahar hayang ngeunah, kendaraan hayang mewah, imah hayang boga kos istana, pemajikan leuwih ti hiji, 2, 3, 4. Bari teu laku ge. Ai kahayang bongsor. Pas gitulah marfu'at, mansubat, makhfudat beres urang nyaritakeun marfu'at, nyaritakeun mansubat. Terakhir urang kuari nyaritakeun makhfudat. Babari atuh hayang jadi kiai mah. Komo kuari mah aya sertifikasi. Sertifikat kiai. Tinggal dibeli bae sertifikat. Digadekeun ka bank. Bisa gua. Zaman akhir. Predikat kiai mah menang Allah kunaon haju dipasinikeun. Jadi jelema kulantaran kabongbroy ku dunya, jelema pohoan ka akhirat. Neangan dunia teges mah di politik, di ekonomi, kuali melalui predikat kiai. Dimusyawarahkeun jeung syaitan rajim. Aya diskusi tentang kakiaian, nu memberikan putusan teh kudu kiai nu boga sertifikat. Bakal diturunkeun ku negara sertifikat kakiaian, saha nu layak jadi kiai tentuna aya kriteria-kriteria kakiaian. Tinggal kiai anu dihandap nu boga pondok pasantren nu sok ibadah ka Allah nyeungseurikeun. Ai si eta nanaonan ku bolon-bolon teuing dipermasalahkeun sertifikat kiai, dimusyawarahkeun di berbagai organisasi di negara. Nu layak jadi kiai ieu teh pengkerucutan ti Yahudi jeung Nasrani. Tek bae sia. Deuk sertifikatkeun kakiaian jang boga kewenangan untuk memberikan fatwa-fatwa atuh Allah saidaek bagus sia. Ja kiai mah menang ti Gusti Allah. Sanajan disertifikat-sertifikatkeun ge nya nama mawa sertifikat kiai, aju datang ka lembur, ya kula boga sertifikat kiai. Aju nya na ceramah, ngawur ceramah namun teu digantung ku urang lembur. Ieu mah lain kiai, ieu mah kuyai. Gantung ku urang lembur, teu boga kaizin bereunana. Ayo musyawarahkeun ku sia di hotel, di berbagai tempat. Ayo beunangkeun sabaraha anu boga sertifikat kiai, tunjukkeun ka masyarakat, "Yeuh, aing boga sertifikat kiai." Ngaji sia di lembur, mun teu digarantung ku urang lembur.
pohonnya pohon pangkat Kiai mah lain menang ti manusia menang ti Gusti Allah kurang kumaha lobana jelema nu barisa ngaji urang lamun neule di koran neule di televisi ngedenge luar biasa geus profesor geus doktor geus dokter andes atuh Haji Pendi bae Kiai Haji Profesor Doktor Haji Pendi pun nya geus pohara jasa eta ku hayang-hayangna ditendeunan di imana ge kaha supane sugan aya nu ngondang ge eueuh reungit ge teh rek ngondang gitu itu ge kiai sertifikat kiai bila perlu 5 usia bawa sertifikat kiai tunjukkan ke masyarakat ngariung ngadoana teu beres ujianna digarantung teu boga kaisin masa kiai-kiai di lembur barang aya sertifikasi tentang kekiaian sariri bae ayo dek daratan ka mana tujuan dunia mah kos kitu bae capek sia kajian kumaha ge dokter geus aya di sia dokter Anes geus aya di sia profesor geus aya di sia encan sebeuh keneh bae hayang boga sertifikat kiai ayo ku sia terus ke emangna masyarakat bisa dibeli ku sertifikat teu bisa masyarakat mah lamun neuleuh udeng-udengna gede jubahna ngambai ka handap ngeleuwihan ti suku 2 meter wah sorbana ngambai ka handap wah ieu kiai waduh barang diondang teh make DP wah ieu palsu ya kiai palsu ieu tak karak diondang make DP bae geus palsu ieu dek yen keputusan melalui kiai-kiai nu boga sertifikat antara halal jeung haram tunjukkeun ku sia caknya nama hukum boga sia meureunnan hukuman Allah salah sia ngahukuman sertifikat tentang sertifikat hati sia salah ngahukuman awas ya nu Allah hukum mah teu kudu make sertifikat kiai teu kudu asal di lembur ka masjid ka imah ka masjid ka imah ka masjid ka imah ye keke ku batur wo ieu kiai ieu horengan dan nusok ka masjid ka imah ka masjid ka imah ka masjid ka imah tanya ku urang kiai aduh ieu mah kiai geus teu ka maman teu abdi mah kunaon emang delok ka maman nu ngundang jadiana blon deui bae tapi tetep bae masyarakat tuh bisa dibobodo nurani hati tuh bisa dibobodo ieu mah kiai ieu mah lain ieu mah kiai ceramah ieu mah kiai marhaba ieu mah kiai mamaca nyahoeun jana ge ieu mah grup kiai-kiai berkat kabeh nyahoeun masyarakat ge kajur dibagus-bagus ge teu mah kiai berkat geus kajeun kuku bage kajeun dicumput-cumput ge tetep bae kabaca bae tak kuku masyarakat sing ade ngundang kiai eta mah kunaon teu meunang berkat leutik ayo aju dua diomongkeun kunyana tuh sing ade mamaca si eta mah kunaon emang asal teu berkat atuh geus kitu cenah mah ngawur kaambe tah kos kitu teh padahal mah jero hate tapi kaambe bae kumaha meureun eta kaambe bae diikhlas-ikhlaskeun ge ikhlas atuh tetep bae kos itu timbul tidak nurani. Jadi pengakuan masyarakat terhadap seseorang mahal. Lantaran eta mah teu bisa dibeli kajen kumaha ge. Paksa urang titah teu bisa hati nurani. Aya naon pada dirina rahasia Allah. Mentek cek Allah al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia rahasia kaula, kaula adalah rahasia manusia. Atuh tah mah urusanna urusan urang jeung Gusti Allah tamah hate urang jeung Gusti Allah ruh urang jeung Gusti Allah engke bakal efek kabaca ku masyarakat kajeun urang ngomong berkat-berkat bae ge aya di jero hate henteu mah atuh kabacaeun ieu ku masyarakat kajeun urang nyumput-nyumput ya iya abdi mah henteu ulah sok berkatan ulah henteu atuh kabaca bae eta mah rahasia badak cek Allah al-insanu sirri manusia rahasia kaula hanya kaula nu nyaho ka jero hatena jeung kasirna wa ana sirruhu kaula ada sir insan urusan ana pribadi tah urusan rahasia urang jeung Allah tutupan ku urang moal bisa tembrakeun ku urang nu lain aya di urang moal bisa sebab geus hak peto Allah al-insanu sirri wa ana sirru hubunganna da urang sertifikatkeun Gusti ya batak ulama hayang geura jadi ulama disertifikatkeun ajunyana babawa ku aing sia digecek ajeun kumaha bawa ku sia kiloan sertifikat
Ayo sia ka masyarakatkeun sia mun teu didegung-degungkeun ku masyarakat aing nu nitahna gantung tah kiai ieu pancen kiai kitu mah aing mah kitu bae kata dua kumaha ge ieu ulah kitu teu kitu aing mah ieu pancen keras apa aing mah kitu bae kena baliknya na ieu kitu bae neuk balik sanu ngondang sia ka dieu teu boga ka izin pugu urang di kiai-kiai ku batur teh izin buatnya buat henteu cak Allah urang di mama-mama buahnya buah henteu, di buya-buya buahnya buah henteu. Mus berkat-berkat urang mah mun aya nu nanya, "Mang Haji di ka mana?" Tah ieu rada deres ye. Tapi lamun geus buya ka mana aing bawa buya lain. Ngan sok dipengkolkeun bae mah buya Arab lah, buya teh tina abun jadi buya bapak kula. Jadi lain buya julukan kiai, dikitu-kitukeun bae lantaran buahnya buah henteu. Ieu mah waduh aya liwat bae geus sia kunaon teu ngabuyakeun ka aing. Wayahna atuh aing buya-buya ku sia. Bejieun ku sia sertifikat. Hayang gerajieun bae di Indonesia aing nu ceramah engke. Aing nu ceramah bawa ku sia sertifikat kakiaian, putuskeun hukum ku sia, emang hukum nu sia. Je, teu boga ka izin, pugu batur mah makin izin, beuki ditu makin izin. Beuki ditu teh ieu teh aing bener tah henteu di hareupeun Allah. Boh, ieu mah ditembrak-tembrak ke asal diriungan we kaluarkeun sertifikat nih. Yang sudah layak ceramah saya sebab saya sudah punya sertifikat. Ayo kurang tonton ceramahkeun ku sia. Sing bener sia ceramahna, mun teu bener digantung sia ku aing. Bawa ku sia leg-leg teh sertifikat. Ayo geran sia, tuh berkat geus loba tuh sabakul 2 bakul 3 bakul. Bawa ku sia. Ceramahna nu bener sia. Ayo. Ieu pancen kitu apa? Nek kitu aing mah. Isi al insanu sirri wa ana sirru. Gitu urusan kekiaian mah urusan Allah kajian teuing urang cicing bae ge di kiai-kiai. Gus Dur ambalaya kakaler kaki itu tuh make kopiah, make baju pendek. Atuh turun di isina ge make celana pendek ya mah. Tapi tetep bae Kiai Haji Abdurrahman teu leungit ka kiaianan. Agi mah agin ku nyandung kok leungit ka kiaianan. Heran nyandung mah perkara nu dimeunangkeun ku agama, dititah malah mah. Bahkan lamun nu teu jandung lain termasuk umat Kangjeng Nabi anu hebat. Tuh, aja orang kasinggung we. Atuh tuh, sok aju nanya hayang nyandung segala. Kabar rahasia pribadi tuh mah. Ieu mah nu jelas ku nyandung mah teu kudu rusak, kok jadi rusak. Aya naon pada dirina? Al insanu sirri wa ana sirru. Urusan Allah. Gus Dur mah geus ambualayah puluntang palanting. Make celana pendek, make baju sakieu, tilok make kopiah, kadang make kopiah, kadang make samping, kadang teu luntur kekiaianana. Sebab naon? Atuh sapira zahir. Janu dijelaskeun di jero hatena al insanu sirri wa ana sirru. Wah cenah aing geus nurutan Gus Dur atuh moal make kopiah atuh los. Sia turuti zahirna doang memang kumaha gitu. Ulah sok tuturuti zahir sapira zahir. Nah iyalah loba jelema nu dikiaikeun jadi laas ka kiaianana. Tapi jelema anu teu nyai di kiai-kiai bae, ku masyarakat kiai bae. Eta mah kitu bah. Nah, mentek teu perlu aya sertifikat ketika aya nu datang ka kula. Kumaha pandangan kiai bahwa di Indonesia kiai dek disertifikatkeun kula seserian. Kula seserian dan nu nanya kos kitu tak kiai di Jakarta tiluan ka dieu. Kula seserian. Kula kenapa kata kiai ketawa-ketawa enggak ketawa kenapa? Saya sih ini kalau punya sertifikat mau kemana? Kukula dikitu-kitu baik. Ntar kalau udah ada sertifikat itu bisa digadain enggak? Bukan begitu Kiai, ini fungsinya sertifikat. Bukan atuh kan aing nyaho goblok. Kunaon si Hajung nyari tadi aing. Nya itu kukula dilalagahankeun. Ya untuk kepercayaan di negara, sebuah negara memerlukan kiai anu ngabutuhkeun anu boga sertifikat. Ketika kukula dibere jahok pangkat kiai mah dari Allah. Ada satu rahasia. Pijakeun kukula kitu nya cari cing bae. Udah dari situ ngaji dulu dah. Sekula teh ngantren lagi. Jangan dulu ceramah eta kiai nu tilu kiai ceramah kabeh. Jangan dulu ceramah ngaji dulu dah. Di mana cenah ngajinya? Udah mau di mana di Empang ke di mana lah sekula teh. Jadi dilalagaan kan kukula balik oge. Teu kuateun nya ngobrol jeung kula. Teu datang deui masyaallah. Ieu naonan di Indonesia ku kabalinger teh. Andai kata mui nu ciptakeun mui kabalinger paingan cak Gus Dur. Tidak ada yang pinter di mui. Gus Dur pan ngomong bodoh semua.
Itu kan kudu ditafsiran. Mun ngomong kitu haju ku urang ditanggapi bodoh kabeh kan marah bodoh di bidang naon maksudnya. Eta lah. Jadi kabalik andai kata depak, andai kata pemerintah mah kok mau bodoh jasa terhadap agama. Cukup al-insanu sirri wa nasir. Dek dikiaikeun, dek dimamakeun, dek dibuyakeun, ulah hayang urusan nyana menang Noel Allah. Kamu urusan Allah. Sebab kuarige kan loba itu tuh juru tuh. Saya itu mantan kiai, banyak kiai mantan. Heran emang kiai mantan. Kayak mantan DPR, mantan lurah, mantan pejabat, ini mantan kiai. Di mana contohnya? Eta mantan kiai aja pengen mantan kiai eta kan. Baheula kungsi nyara jadi kiai sakedeung. Aja kuari mantan. Pan eta urang murikak bulu aya mantan kiai. Ya Allah ya Rabbi di Indonesia macam-macam. Masya Allah. Nah, iyalah ye dek jaritakeun makhudot. Al makhudatu isim nu dijeerkeun ayat 3. Maksudna 3 rupa hiji makhudun bil harfi nu dijeerkeun ku harap billah. Allah. Harap anu sok ngajeerkeun atuh bae diambil ge aya wa hiya 19 harfan wa al-ba'u wa ta'u duh kadituna naul hurufun tajwid bapakot. Tukang ngaji amil mah kos kitu mah lalap tah mah kos kitu mah. Aju kadituna sabaraha aya sabaraha 19 hiji-hiji. Poh hiji-hiji nama. Lah tuh asal kapanggihnya ho bae sih. Runtuh ya dana teh jawal bau amin wa ya wa anu doh kadituna mah teh nyaho geus. Ngan asal kapanggihnya ho. Atuh cukup sakitu ge. Nah, jadi ku tukang ngaji mah geus moal kaluar ti di ijazah nu sok ngajeerkeun huruf 19. Malah ditambahan di Alfiah mah 20. Ya 20 kok bisa tambah dah hiji, teh urusan Ibnu Malik teh mah kadituna. Sebodok teh urusannya na tanggung jawab di hadapan Allah engke. Bih kencang amat ya itu urusan maca karena ge. Urusan maca teh mah masyaallah aya 19 lamun dina amil, lamun dina Alfiah aya 20. Sakitu bae geus. Nah, nomor kahiji makhudun bil harfi. Nomor kedua makhudun bil idofat. Dijeerkeun ku idofat. Geus aya syarat ge antara mudhof jeung mudhof ilaih aya kesatuan. Syaratna mudhof kumaha? Di alfiah kan geus dijelaskeun. Tuh. Ya, dina bab idofat, geus mun aya tanwinan piceun tanwinna mun aya al piceun alna. Tanwin mana anu nyirian kana isim nu kudu dipikeun al mana dan lain-lain sebagainya. Ya Allah. Geus babari bae teh kos kitu tukang ngaji mah dianggap isim. Lais bisa mah. Tah ngaji kos kitu ngaji lalagahan teh mah bari ngising ge bisa. Atuh ngaji alfiah baca bari ngising atuh bisa masalah aja teh lain Quran lain naon. Mantak santri mah bari ngising nya bari nalar alfiah nya. Wala Muhammadun Malik bari aduh masalah aja lain alfiah aja. Coba belajar lain Quran lain hadis sama kos kitu bang beres bang geus nyana nalar tak menang meureun 2 bet maka ditu nyanyi mengapa santri eta leuwih kaya tibatan mahasiswa kumaha nyana bae ngaekspresikeun dirina kahirupan atuh neuk ngising nyanyi nyana mah aya maca alfiah keur wah atuh mana aya di lembur batur bari lalagaan bari ngising malah ya. Santri mah di jero WC bae ngaroko lalagahan. Ji atuh geus kumaha? Jadi emang teu dilarang. Geus pokona ulah nyaritakeun santri mah piwaliun kabeh ngana mah. Deh, eta geus cenah bebas hirupna cenah mah. Deuk kumaha teh. Kadang-kadang tas gising teu ngisang nya mah. Kalau ditanya ku batur sia can ngisang, can. Kunaon tuh can ngisang? Atuh nyalateun moal atuh. Kayak mun nyalateun garek ngisang. Atuh can dipake jika atuh kan jago berarti kan. Pikirna jago jasa aja nama. Atuh we engke mengisang mandek salat, dek baca Quran, garak ngisang. Atuh sakira dek dahar mah masalah kayak kaluar deui cek cenah. Atuh jago jasa santri mah dobetak ya karek ngalawan mahasiswa naonan. Udah naonan, mahasiswa masih kana diriweuhkeun urusan ngising santri geus henteu. Geus teu riweuh ku ngising santri mah. Santri mah atuh hees geus teu riweuh nya mah keur ngaji ge hees bae. Santri mah geus di mana hayangna bae nya nama. Di mobil hees, di hotel hees, di kerjara hees. Keur dahar ge hees bae nya. Keur komo keur ngaji mah teh memang parantinganna itu geus. Dianggap hiburan ngaji teh kunya nama itu geus. Hees aing lah pokona. Gus Dur pan hees bae kerek bae nya nama. Tapi bisa.
eta santri mantap mal kuat ngalawan santri maka jeung kumaha ge boh santri mah dilindungi Allah mual aduh kareranan nilai santri mah tuh kos kitunya ada santri mah bangun lu calece bangun bangor teh santri mah jeung pigergeteun jelemah santri mah pigergeteun tapi balik BKI mah Masya Allah emang Udin teh datang emang enak itu tetangga gering coba pangmacakeun Yasin si Udin dipanggil maca Yasin balik di kepelan Masya Allah oh batur geringnya nama menang berkat kan hese jadi sakit santri mah eta geus sakitu jadi wali kok mau jadi wali na beuh jeung santri mah si Udin datang ngariung si Udin datang kurang mang anu pae nu mandian siap kamandian siap salah los atuh geus pokona mah dipandian gejebur bae atuh geus pokona mah beres pan kitu amat mandian lah ngomong geus pokona mah ieu mah menang kitab anyar pokona hese jeung santri salahna santri mah bener bae kajian hukum mah kalau datang ka imana aing salah meureun ieu santri eta terus kabelah dia imam santri segala santri di lembur sadesa aya bae hiji santri cang eueuh santrian sadesa salembur eueuh santrian masyaallah poe endeu kumaha ge hese jasa tapi aya bae santri sakitu ge teu ikhlas sakitu ge teu ikhlas tapi caang bae lumayan lumayan lah mun cara lamar mah damar cempor lah damar cempor asal ulah angin gede pe parem ieu budak tapi lamun eueuh santrian di lembur tetep poek bae aya bae santri padahal mah di komong mah tilok ngaji tilok naon geus kasebutkeun bae si anu mondok pajar ngaji meureun ya ku masyarakat pajar ngaji segala titang imaman segala titang macarawi segala marhaba mantaknya datang ka imah ngageter-geter ge terus ya geter-geter ya aduh kula cenah ditahadu titanu teu sia hareupan mah kula keurina tilok cara di pondok bukan sia kurang sok dikitu-kitu heuh kieu cenah geus kieu kumaha teu kumaha ayo bae terus geus mah santri aduh cenah ieu kula ngulah ka ayo terus sok pokona mah diciduan ka aing puk datang ka imah meta jada tuh kapaksa padahal mah di mana aing kaduh geuri teu ngaji sakitu tapi kan bejakeun santri kapake bae kajian kuku mage Masya Allah eta kurang eta cahaya dina dadana teu kudu pake sertifikat teu kudu Masya Allah nah ieu tilu mahfudun bil harbi mahfudun bil idafat wa tabi'un lil mahfud jeung nu nuturkeun kanu dijeerkeun tinggal penjabaran menurut ahli tasawuf kos kumaha al mahfudatu an maratibir rijal wallahu a'lam.